Kalah di dia di titah popoyan teh. Ya mama. Ada. Anak Karya mempersembahkan Siang halangan yang dikencak waing. Woi, ada kejelok. Sia kunaon eta kuatrurusuhan kitu? Aing diberi preman. Preman di mana sih teh? Usekal leutik gede anjing tatona wa. Halus tatona? Seram aing rek di kieu bieu. Dikencak? Heeh. Ku aing rek dikit tuh kan anjing kabur. Tuh anjing katuku we tuh kagok. Dikat tuku. Saha jelmana? Bapak omongnya aya pokoknya mah. Preman orang dia. Aing ditayang ayeuna sok lah. Heuh sok. Ada rokok we kan. Aing ditayang ayeuna kalem. Jelmana? Udi suak atuh. Aing di kede. Aing katuhu ayeuna. Tuman. Sahanya jelema tadi teh aing penasaran. Aing teh dikere tadi nama aing teh. Yuk, Pangmoekeun popoyan geus barang. Sahanya tadi aing penasaran. Yang aing gitu. Mana nih? Nengan jelema aing tadi teh aing teh dikere tadi mana ku aing. Wah, aing nengan jelema teh. Aing jelema teh. Ting saha jelemana ini? Nah, ieu eta jelema nu kamari ka aing ieu teh si ieu. Tah si ieu dek dikere ku aing teh. Banyak dilawan emang sok. Ini boro-boro sia aing. Jeun goblok. Kalah di dia di titah popoyan teh. Iya mama. ini parah nih. Aduh. Yo geningan jeger teh. Kakak popoyan, kakak ditato rimil anjing. Wajikan sieun. Naon sia yang di pepet ku aing. Astagfirullahaladzim, subhanallah ya barang geus nyaging. Kieu. Kamana? Aditu, Tuh eta we menikah atuh. ningohroyan wae, Bae atuh. lain ku bae bisa pemajikanna. Beuh pamajikan mah. Waduh, kete aya urang kayak didodok. Pamajikan mah atuh. Anu, Aslina. Teuing ka mana pamajikan mah da eueuh. Aduh, sia salaki nurus tunjung di titah popoyan teh kalian awewe. Balik.